anu kasyuhun hampura nu dipimaksad wa arekah dipayun lain ujung jeung takabur saking bingah jeung gumira cucu uwa menang jodoh do jodoh. Baik Bapak Ibu dan Jabati, prosesi kirap pengantin Ananda, Ganda, dan Hilmi disilahkan. Yo! Sun sampun saluka suhun ana ngunihan mangketan hana waritan hana mangke nu habeul mageuh nu anyar ngencar dat kaliaran ragedeung gawe pakeun heubeul rahayu makarya mawar harja prosesi kirap panganten di dedeu Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Gusti nu Maha Suci nomor bangsa daya alam nu kagungan kun payakun manjir natang jeran maneh Maha Welas Maha Sim sifat Rahman sifat nama kuna mung ka Gusti ti abdi nu laib nadapang aping pangcaring pangriksa pangayasa sampun penggawa geralu ngesut perwira pasti punya aku tahu perwira dikit kita sayang gaya kamu sunut curang jadi mundur pantang sumpah jadi perwira pun kadang kita digurasi perwira pasti
Ayana Incu Aki sudah bersanding. Aceh. Aduh sun. Oh, ari bagian Aki geus tara digoongkeun. Aduh, ampun. Makaning waterek boga kabunga. Oh, waterek kaul jang Incu Aki. Oh, lagu nuker beken lagu ayeuna. Oh, sok bere laras wayo. Ajo cing Allah Allah ajo cing. 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 Cing 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 cing. Aceh sama ledok. Aduh sun. Oh. Hapunten anu kasuhun hampura nu dipimaksad wa arekak dipayun lain ujung jeung takabur saking bingah jeung gumira cucu uwa menang jodoh do 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 jodoh. Ajo sun kabunga uwa. Oh, Incu uwa sudah dapat jodoh. Oh, kami kakarak emot kapun bojo. Istriku si Bebem si cinta sampai mati. Kamana tuh Arisya amu? Mau kitu ke lagi nonton di sini? Aju, bukan yang ini. Yang ini mah cantik, masih parawan. Gor memojona resep meli cilok. Gor memojona baka cerot. Moal kitu dipalih dia ya. Nongtona. Aja. Lain oge palih dia. Sanes abah. Sanes. Mana atur si amu? Amu. Amu. Dubi bende anu ayeuna aja mata kamana di mana wolo eta wolo itu wes ngerakat wolo itu hayang joget jeung gunungan dewe isinkeun weh aji kenai kana kitu nama mereuna kaul jang Incu hatur nuhun sabah. Ayeuna ini ulah caca gimana ini awe aja ay abah aya abah meni geus rame kieu lain aya naon sidik kapan urang teh boga kabunga ya abah Incu urang poe ayeuna geus meunang jodoh muhun urang bungakeun ku urang hibur ku urang Nini hai abah marek mantuan ulah dihareup ulah ngerakeun sok dilatih heula ku ulah ngisinkeun mangkaning para seniman oi turun mana sok dilatih heula ku ulah ngisinkeun ya teh ulah ngisinkeun satu eta hiji dua eta dua tilu mas apa ora iki kurang seksi mas yang mana anu nyuna sia mawalak geuningan anu nyuna oh pamajikan aing beuki kolot beuki teu uyahan sok bari nyanyi bari ngalih yo balik sir balik ayo woi aja siamu joget deui jeung donongan dewe balik ka mana
anak itu nama kiri kawal beranjang ijo Bentai osok Hapu tenanya Lai caluta Ayah Nini Cakap aja Raja naga sama geus ngampara lalang geus disinglarkeun baru bakti berjalankeun sasapuan tutut gunung keong reuma Raden Raja Ratu Anaking bau bangkeut Anaking geura linggih geura lega haturan rampes haturan wilujeng sumping haturan bagia datang sumangga baheula mah delengku ayeuna halurung jangku haturan kuping haturan wilujeng tentunya bersama Panghega yo gawe rahayu pakeun heubeul makarya mawara harja papasangan dua saat hati sejati lalenang jagat tenang ludeng marek pulang marek ucap udar tina tali gada lamun can estu pangawaru Kasih
Oke, tidaklah berlebihan kami dari Sanggar Banghegar untuk ikut serta diabadikan bersama Bapak dan Ibu, tentunya bersama kedua mempelai Sanggar Banghegar Kota Tasikmalaya, di mana sanggar ini adalah merupakan sanggar terbaik yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi juara ke-1 Seperiangan Timur hari ini hadir bersama-sama kita, Sanggar Banghegar Kota Tasikmalaya. Oke. Amit mundur, amit bungkur, amit kadayana nusakur. Sungguring sabarakan Sanggar Banghegar, hormat anu pamungkas, Raja dan Ratu, Ananda Ganda dan Helmi. Terima kasih Sanggar Banghegar, keprok nurami. Terima kasih. Ibu dan juga Bapak yang kami hormati, sekali lagi boleh beri